Sobat Caki, tepang deui sareng Teteh Inuy sareng barudak Caki di acara Caki Carita Kitab Suci. Nah, dinten ieu Teteh Inuy bade nyaritakeun ngeunaan Karajaan Gusti. Karajaan Gusti teh naon Teteh Inuy? Oh, Sobat Caki ge hoyong nya, terangnya Karajaan Gusti. Tah, kieu Karajaan Gusti teh. Kumaha jeung naon ari Karajaan Gusti teh? Ku Yesus diuningakeun ku rupa-rupa carita. Nu kahiji, patani anu keur ngipuk. Aya hiji patani rek ngipukeun binih, saur Yesus. Tapi di jalan bininah teh aya anu marurak. Tuluy dipacokan ku manuk. Nepi ka kebon eta binih diipukeun. Kaayaan tanah kebon teh beda-beda. Aya anu loba batu, aya anu subur. Nah, waktu diawurkeun binih teh aya anu kana taneuh nu loba batu. Aya anu ka tengah-tengah eurih jeung teki. Jeung aya oge anu meneran ragragna teh kana taneuh anu subur. Tekungsi lila eta binih teh jaradi. Anu dina batu mah leuwih gancang jadina. Akarna tapi teu jero nyecepna. Tiba kapanasan teh paeh. Ari binih anu ragragna di tengah eurih jeung teki mah barang jadi oge tuluy kapencet nepi paeh. Tah anu alus sarta nepi ka buahan nyaeta binih anu ragragna kana taneuh anu subur. Kitu. Amanah ti Gusti ge kitu. Aya kalana eta amanah teh dirampas ku iblis. Aya oge anu didengi ku jelema, ku Sobat Caki. Bungah. Tapi aya oge anu kasusahan, tuluy bae murtad. Sobat Caki ulah kitu nya. Tah. Ayeuna nu kadua eurih. Yesus ngadugikeun hiji carita. Aya patani melak gandum di kebonna. Taneuhna subur, binihna gandumna oge hade. Tapi manehna teh boga musuh. Dipeuting eta musuh ngawurkeun binih eurih ka kebon gandum patani. Lila-lila mah kanyahoan di kebon gandumna loba eurih. Ai ceuk pagawena kieu. Kumaha atuh juragan, cabutan wae eurihna. Ulah keun we. Bilih gandumna engke kacabut, antep bae heula nepi ka panen. Ke pamitos panen, gandumna dilepaskeun, dikaleuitkeun kakara eurihna diduruk. Sanggeus eueuh saha murid-murid Yesus naroskeun ka Yesus. Naon eta teh hartina? Tah kieu ku Yesus teh. Anu melak teh kami saur Yesus. Kebonna teh dunya. Binih anu hade nyaeta umat pangeran. Sobat-sobat Caki sadayana nya. Ari eurih nyaeta jelema anu ngabalar ka musuh Gusti. Saha eta Sobat Caki? Nyemuhun pinter si iblis teh. Nah, di akhir zaman bakal aya panen raya. Aya deui nu katilu. Karajaan Gusti teh rupa-rupana kieu. Siki anu pangleutikna. Aya hiji jelema mawa siki. Eta siki teh di antara sisikian mah pangleutikna. Tuluy dipelakeun di kebonna. Teu lila siki teh jadi. Beuki lila beuki gede. Dahana meuni ngarandah nepi ka bisa dipake nyayang ka manuk. Tah, Karajaan Gusti oge kitu. Beuki lila, beuki ngagelegaan, beuki ngagedean. Kitu. Bilih kirang terang mah ieu aya deui. Aya hiji jelema nu keur macul di kebon batur. Tuluy mangge harta karun. Waduh, tapi ieu lain kebon urang saurna. Tah, geut kitu gura-giru manehna balik ka rumahna. Pakaianna kabeh dijual, duitna dipake meuli eta kebon. Jadi harta karun eta ayeuna jadi milikna. Usahakeun supaya Karajaan Gusti teh bisa kapemilik ku barudak Caki nya. Nah, pami perumpamaan mutiara kumaha? Kieu. Aya hiji saudagar, manehna tukang beli mutiara.
Dina hiji poe aya nu datang. Manehna nawarkeun mutiara nupang alusna. Eta sodagar kakara nempo aya mutiara model kitu. Aduh kacida bogohonana. Kusabab kitu sodagar teh geuwat. Manehna ngajual sakur harta beundana tuluy dibulikeun ku eta mutiara. Tah, karajaan Gusti oge kitu, boga ajen anu luhur. Tah, kitu barudak sobat caki, karajaan Gusti teh kedah tiasa kapimilik ku urang-urang sadayana. Kitunya barudaknya. Tah, kitu karajaan Gusti teh. Oh, sobat caki, nu di bumi ge atos ngartosnya. Kitunya gitu tah. Aya nama urang mujikeun hiji pujian we yuk. Hayu hiji, 2, 3. Karajaan Gusti langgeng abadi, nyakap kawasaanana tumeru sanggeng manja. Karajaan Gusti langgeng abadi, nyapang marentahanana manjang langgeng abadi. Tah, sakitu heula sobat caki, tepang deui engke dina acara Caki Salajengna. Gusti ngaberkahan, dadah.